Hirup mah ulah sibuk mikiran batur. Komo hate jeung pikiran dipake ngewa ka batur mah. Ingat, hirup semakin singkat, umur semakin berkurang, ajal semakin mendekat. Paham meureun? Semangat kawan, maju terus, pantang mundur. Apapun yang terjadi, kontek terus. Semangat sampai titik darah penghausan. Paladagu. Beka mana, Cak? Kata-katanya dong. Mending keneh motor butut sejuta kenangan daripada motor halus sejuta sabulan. Biar besti. Paladagu. Dengekeun kardun. Lamun boga duit daripada dipake ngabodalan selingkuhan, mending keneh dipake ngabodalan pamajikan. Ieu dengekeun. Lamun maneh hirup geus kolot, hirup geus ripuh, saha anu mantuan ieu jeung nu ngurus mah angger pamajikan. Ieu mah misalkan lamun maneh hirup sangsara balangsak terus dibere gering ripuh, misalkan ieu mah cokorengkod, ieu kokod keked, saha anu ngurus jeung nu datang anggere pamajikan, selingkuhan mah moal datang. Perdageun. Meuli sabuk warnana luntur. Masang baliho di pekarangan. Mari sibuk sia nguruskeun hirup batur nepikeun ka poho sia kana dosa sorangan. Gorawakeun sayang. Maka dia ngomong sujud kamu, menggonggong kamu. Ye, dengekeun ari sia blekok. Emangna harga diri bisa ditukeran ku beas? Emangna harga diri bisa ditukeran ku gehu jeung bala-bala peot? Ari sia ieu, maka jeung nitah sujud, nitah ngagonggong. Emang sia kawasa? Emang sia raja ieu nu aya di alam dunia hakan tah sia ieu harga diri sia ge dek dikamanakeun nepikeun ka viral sa Indonesia nitah sujud jeung ngagonggong. Dabok taku sia. Teresep gening sia kepo jeung nempoan video aing jeung status aing di sosmed. Paladageun. Dengekeun sia besti. Hirup mah kudu bisa ngabedakeun mana sahabat, mana kerabat, dan mana penjilat. Sakitu we ti pusat mah. Paladageun. Ari sia naon? Hayo we ngomongkeun aing we unggal poe teh. Hareupeun sia aya kawani mah, hayo we sia ngomongkeun aing. Mentanya tuh ge aing mah henteu, komo deui mun garugikeun. Sia teu sieun dosa, hayo we ngomongkeun. Ulah sok sombong lamun maneh keur cicing di luhur. Inget, cicing di handap ge genah besti. Ye, dengekeun besti, isukan mah sia teh lamun aya nu ngagibahkeun, aya nu ngahina jeung mitnah, sia hirup teh ulah lempeng-lempeng teh kos jidar. Cokot sia gas 3 kilo, dagorkeun kana huluna, sia ngadaguan karma mah lila. Keun bae maneh kitu ka urang ge, asal ulah urang kitu ka maneh. Keun maneh boga dukun, aing mah kun payakun. Ku urang didoakeun anu geuleuh ka urang, anu ngewa ka urang, anu rujit ka urang, singgar de kawani ameh ngomongkeun teh hareupeun ulah tukangeun wae ngabangus teh. Paladageun. Ayeuna mah awakna lintuh, nya heueuh atuh da aing mah gableg sungut dipake barang hakan, lain dipake pi omongeun jeung pi paseaeun. Bener teu? Paladageun. Sanyeri-nyerina disalingkuhan ku salaki, leuwih nyeri keneh teu dibayar hutang. Ari nu ngahutang gaya bebas, ari nu nginjemkeun kerja keras. Paladageun. Selagi bukan urang nu nyieun masalah, deuk tepatanya saumur hirup ge bodo amat. Paladageun. Lamun hayang hebat, teu kudu ngotoran ngaran batur. Cukup we tembongkeun jati diri sorangan nu saayana. Paladageun.